Beli deui abah karung lu make teh. Kan itu dua karung badak. Beli deui abah. Beli deui karung 500. Karung ieu mah dia ngarit. Bah, karungna beli 500. Ngarit memang. Beli deui abah. Ya, Pada video pun ada video. ya, bah. Iya. Karungna beli 500. Pokoknya mau dibikin 500.000 tak karung. Ada ngarit ongkos punten. Bah, hei. Apa? Kadieu heula kadieu. Geus kieu eta karung beli 1 juta. Ulah karung mah. Ya ieu mah juga. Oh, bah. Ieu karung beli 1 juta. Ulah. Tadi jual eta karung 1 juta. Wah. Ya, iya bah, kira-kira naon gua. Ya, Allah rek ngarit kita. lain. Ieu karung beli 2 juta dijual mah. Ulah. Bah. Ieu karung beli 3 juta. Ya, iya duitnya ya. Ngarit. Abah. Bah. Wah. Ya. Ulah. Abah, mau dijual 3 juta. Apa rek ngarit? Hek, abang meuli deui karungna. Kan si juku ayeuna. Ya, abang ke meuli deui karungna. Ya dibeli 3 juta karung. Ulah. Tadi jual 3 juta ya karung. Wah, keur ngarit emang. Ma, iya, Mbak. Iya karung harga sabaraha? Bukan apa? Ya, iya karung paling harga 5.000. Itu saya karung tuh. Dapat dia mah geus dibeli 500. Enggak ada apa-apa. Ye, imanyahan. Geus kieu duduk kuy. Tadi di Barapatan. Oh, terus Hapun bisa bakal patah. Nah, ya nanti duduk kuy beli 500 dijual mah. mana duduk? Iya. Duduk itu kata lagi apa? Atuh abah ke meuli deui. Tuh banyak abang Mbak Era. Engke abah meuli deui. Aku masuk ke temennya udah. Abah duduk kuy na meuli deui. Apa udah sekolah tuh punya? Oh, keun bayar tuh mah teu dijual. 500 dijual jangan juru kamera. Menang. Jual mah. Ya kameramen kuring perlu. Dia kan dikasih. Oh, dibeli sok jual. Pakai mana kelang? Mare kasih abah minta. Yuk mah. Belikan 500. Ya. Gua bikin gua abah. Duduk kuy na bikin punten bah. Oh, ya abang udah di